Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Lain mah kan orang teh sekarang lewat Emang kumaha kitu Pak? bapak rek neta hampura ka mama. Bapak pernah nyin kesalahan bisi bapak kaburu maot. Nya Pak, ayeuna mah urang silih hampura we. Syukur ari mama rek hampura bapak mah sabab bapak pernah salingkuh ti mama. Mang, emang Bapak selingkuh jeung saha? Anu pertama jeung si Lia, anu kadua jeung si Nuni, anu katilu jeung si Teh Irma, anu kaopat jeung nu biru. Pokoknya ari Bapak geus ngaku mah bari jeung kana sakaduhung teu nanaon. Di hampura da Mamah ge pernah salingkuh ti Bapak. Emang mama salingkuh jeung saha? Ari Mamah mah mun tah salingkuh teh sok neuneun kacang hejo dina toples. Bapak di dapur lin mah. Heueuh Pak, ngan anu dina toples mah sesana, pan anu dina keler mah beak dibubur. Ah, dasar pemajikan kopak, atuh mama leuwih loba selingkuhan anak.